Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Ratu Gendarawo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Kun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu satu acana Kang Tile neraskeun hanca carita anu katunda tong hilap kana pangrojongna kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula nya. Kan watosna ngahaturkeun rebu-rebu nu laksa ketika bingahan kana naon rupi apresiasina. Pemudah-mudahan ieu carita sing janten panglipur kana kalbu pang beberah kana manah. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun dihanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda kedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Bah Juhri anu mana harita nuju keur bingung lantaran budak anu diwadalkeun teh teu kacokot nyatana si turundul teh nya. Akhirna Bah Juhri kudu neangan gantina eta hanca teh. Sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu jag lalampahan Bah Juhri urang tunda heula. Ayeuna kocapkeun deui si turundul. Wanci tunggang gunung si turundul keur kukurubutan keneh di tengah leuweung baragsakan. Anu nyatana eta teh mangrupakeun negarana Ratu Siluman Centring Keling ari secara wujud lemesna mah. Si turundul anu pamikiranana memang rada mahiwal ti budak-budak anu sejena patekadana keukeuh hayang neangan adi-adina anu aya di nagarana Ratu Centring Keling anu pernahna di leuweung anu keur diasru ku manehna. Harita si turundul keur diuk dina akar kai sanggeus ti suku kurilingan di eta leuweung. Ti mana lawang nanya asup ka lemburna si buta teh? Gerentesna bari ngajemprak diuk luhureun akar. Cileugeudeug di hareupeunana geus aya deui aki-aki anu geus sababaraha kali panggih jeung manehna. Anu sababaraha waktu ka tukang teh mitra. Gora balik geus burit sujang. Kolot maneh ngarep-ngarep di imah. Ceuk si Aki bari ngetruk-ngetrukeun iteukna kana taneuh. Lah anger Aki mah. Pogo uing tekor neangan adi uing. Moal waka balik ayeuna Ki. Karunya adi-adi uing geus hobel teuing teu balik-balik ka imah. Ceuk Aki oge pan acan waktuna atuh sujang. Engke oge geus nincak kana waktuna masa betae. Cinang tuh maneh bakal bisa panggih jeung aji-aji maneh. Pokona waktu ayeuna mah uing kudu bisa nyalametkeun adi uing. Jeung bisa ngaburak-barik nagarana Ratu Siluman. Tuman wae lah. Cicing Aki mah ulah pipilueun wae. Si turundul rada keheul ka eta aki-aki anu ngomongna matak ngaleutikeun hatena.
Ya, layang batu gula aki nanya. Yeuh bawa itu kaki, mangka maneh bakal bisa keluar asup ka nagara siluman. Jeung unggal anu kakeunaan ku ieu itu pasti bakal hancur. Sok ku aki didoakeun cing salamet jeung tinekanan sagala panyatan ujang. Aki ayeuna rek murang. Ceuk si Aki bari mikeun liteukna ka si Turundul. Saenggeus kitu mah mitra. Leos we si Aki ngaleos. Leumpangna katempo jadi rarampeolan. Sakapeung sukuna ti kudawet kana akar kakayon anu ngahalangan kana lengkahna. Hehehe, pohon meureun eta aki-aki teh. Biasana oge apan sok ngaleungit. Nah, ayeuna mah kalah leumpang. Jadi weh ditajong. Hehe, tapi nuhun aki aki geus mere itu ka uing. Kasugri kaum dangu. Kebat lumampahna si Turundul anu keur asruk-asrukan di leuweung baraksakan. Rek maluruh adina tea. Sanggeus dibere iteu ku si Aki tea manehna terus leumpang ku kurusukan di eta leuweung. Anu tayalian eta leuweung teh nyatana karajaan Ratu Centring Keling. Di lebah mah nanya lawangna ka lembur si buta teh. Gerentesna bari ngetruk-ngetrukeun iteu kana batu anu aya hareupeunana. Dadak sakala leuweung geledegan teh salin rupa jadi hiji palataran anu ngabulungbung. Katempo loba makhluk palawiri ka ditu ka dieu. Tah sia kapanggih ayeuna mah. Ieu lemburna teh. Beda tuh loba jelema anu beungeut-beungeutna jiga begu. Gerentes si Turundul bari jung cengkat. Tuluy leumpang mapai-mapai jalan anu rame ku nu lalar liwat. Sanggeus deukeut ka eta makhluk anu loba. Pok si Turundul nanya ka salah saurang anu beungeutna jiga beurit. Mang, nyaho ka imah ratu di ieu kerajaan. Cenah ceuk si Turundul bari ngenyang kana leungeun eta makhluk. Nah atuh ari goak teh eta anu ditanya kalah ngagoak. Bari langsung norolong lumpat. Nempo baturna lumpat. Buriak we kabeh anu aya di dinya jadi marilu lumpat. Ting garwak ting torolong ngajauhan. Bangun anu sieuneun naker ka si Turundul. Konana haon cenah kalah lalumpatan ditanya sabenar-benarna ku aing teh. Si Turundul ngahuleng teu ngarti kana eta kaayaan. Tapi teu lila oge terus manehna leumpang deui bari ngabubat babitkeun iteukna kana rarampu jalan anu ngahalangan beungeutna. Nalika si Turundul ngabubat babitkeun iteukna, balukarna lain deui ahengna. Langit ngadadak jadi poek burekem jiga anu rek saabregeun turun hujan. Angin pating sareor mata keung kadengena. Alus oi ituk teh bisa ngadatangkeun angin jeung pihujanon sagala. Moalna naon kitunya? Ceuk si Turundul kituna teh bari ngilik-ngilik iteukna. Keur kitu gajleng. Kahareupeunana nyaho-nyaho aya hiji makhluk jangkung gede ngabadega ngahalangan jang jalaneunana. Manusia Turundul. Rek dadahaun sia jor-jor asup ka dieu. Mantong deui ka itu sia. Sabab sia geus ngariweuhkeun ka nagara aing. Ceuk eta makhluk anu tayalian nya eta tiki patih karajaan baraksakan anu nampa laporan yen aya budak Turundul asup ka nagarana. Anu watekna matak panas ka sakumna rakyat anu aya di sapangeusih karajaan. Saha maneh? Kabeneran pisan sia. Maneh sia anu pasati heula mamawa adi uingnya. Di mana sia ayeuna? Ceuk si Turundul bari nulak cangkeng. Panuna mencerong bangun anu ambek naker ke Kipati. Waco sia. Di rumah sa aing madulu. Ayo mantong ka itu. Bisa dihakan ku aing. Ceuk Kipati molotot ka si Turundul. Asa teu dihargaan meureun ku si Turundul kitu ceuk pikirna. Kagabah make jeung rek ngahakan sagala sia buta. Memangna aing teh combro. Gandeng sia mangkeluk Turundul. Ceuk Kipati bari sukuna ngangkat rek dipake ngajejek sirah si Turundul. Hiu,
Keletrak. Dampal suku anu jebrag teh sakilat benang di babuku itek si Turundul. Aduh, goblok sia. Kipatih kuat ka ngagoak. Suku asa panas jaban nyerina meninya nyautan. Nyek serep nepi kana pingping. Harita awakna abrug-abrugan nahan ka nyeri anu antuk nagubrag we awakna ngagubrag nang karak bengkang. Terus kogorentelan bari gegerungan. Nya cek uing oge. Dabongana atau matakna ulah hayang ngadahar ka uing. Sabab uing mah lain kulup huwi, jadi we labuh. Si Turundul gitu nate bari jeleng ngagajeleng numpakan awak Kipatih anu keur abrug-abrugan. Ngararasakeun ka nyeri terus iteukna ditotogeun kana tarang Kipatih. Ngajedog sia ulah abrug-abrugan wae capek. Ayeuna anterkeun uing ka ratu maneh. Ceuk si Turundul bari ngabedol bulu irung Kipatih. Atuh mending ngagorowoh Kipatih teh bakat ku nyeri jeung reuwas we deui. Alah maneh mah bulu irung teh meuni jiga tangkal haur. Paranjang kitu. Ayo sia anterkeun aing ka ratu sia. Kasugri kaum dangu. Antukna Kipatih maksakeun hudang. Ari si Turundul naplok dina tonggongna bari noroweco ngomong sorangan. Sakapeung bari cicirihilan. Gancangna carita harita Kipatih geus nepi ka karaton Ratu Centring Keling. Si Turundul oge tuluy we ngagajeleng dina tonggong Kipatih terus nyamperkeun ka Ratu Centring Keling anu keur diuk dina kursi singgasanana. Kapanggih sia ayeuna mah. Maneh anu jadi ratuna si buta ieu teh nya. Ari Sugan teh golis. Atuh jeung pamajikan anu ngadongeng ge gelis keneh pamajikan anu ngadongeng. Mangkeluk Turundul. Gagabah siahnya capek teh. Eueuh kasopanan teuing. Naon pamaksudan sia anu sabenerna? Salila ieu sia geus nyieun kakacauan di jero nagara aing. Naon? Barina oge da uing mah lain rek ngariweukeun ka nagara maneh sia. Tembal si Turundul lempeng we nebalna teh eueuh rasa kasieun saeutik-eutik acan. Ngadengi si Turundul nyarita kitu. Ratu Centring Keling. Ratu Centring jadi ngusial amarahna sabab ngarasa teu dihargaan pisan ku si Turundul. Sia mah jiga anu hayang ngasaan dihakan ku ieu. Bari ngababetkeun geulangna ka hareupeun si Turundul. Janggelek eta geulang robah wujud ngajadi oray gede naker. Sungutna calawak matana hurung mencerong ka si Turundul. Ki Sanca, koptah kula merehakaneun keur sia. Biakeun montong disesakeun tuman wae calutak sia. Ceuk Ratu Centring Keling bangun anu gemes naker ka si Turundul teh. Jol ieu kalah rek ngahakan ka uing. Da lain kulup jagong atuh uing mas ya. Ratu goreng patut dasar sia. Sok maju sia urai kadut. Ceuk si Turundul bari ngamang-amangkeun iteukna ka hareupeun hulu oray si ciptaan Ratu Centring Keling. Ratu Centring Keling jiga anu reuwas barang nempo eta iteuk teh. Manehna nepi ka luncat tina diukna sedengkeun oray anu disebut Ki Sanca terus nyeleber rek macok ka si Turundul. Jebet! Si Turundul gentak ngababetkeun iteukna kana hulu oray anu disebut Ki Sanca. Les we jirim eta oray ngaleungit balik deui kana asalna. Nya eta geulangna Ratu Centring Keling tadi teh. Ratu buta goreng patut sia. Aing mah lain hayang gelut datang ka desa teh. Tapi rek mawa balik adik-adik aing anu pusya disumputkeun. Si Turundul nyentak molotot ka Ratu Centring Keling. Dasar mangkeluk Turundul. Ngaco sia mah. Di dieu eueuh adi sia ngarti? Ratu Centring Keling malik nyentak. Sabab teu ngarti kana maksud caritaan si Turundul. Ratu buta. Lamun teu ngabejakeun di mana adi uing ayana. Wayahna nagara sia jeung sakabeh pangeusina rek diacak-acak. Rek diancurkeun ku aing. Turundul jadi leuwih nyungkal amarahna. Jebron! Jebron! Iteukna dibubat babit kana naon wae anu aya di jero karaton. Balukarna lain deui ahengna mitra.
Eta wangunan keraton nepi ka ngarieg jiga aya lini. Lalangitna brabru maruraga handap. Sawatara eta di luar kadenge sora seah patema jeung ting cilgir sora gelap campuh jeung sora-sora anu arane. Ting koceak, ting jararit mata keung kadengena. Geus ulah digunakeun deui eta iteuk teh. Bisa-bisa karaton katut sapangeussi nagara kula jadi ancur. Ratu Centring Keling tesrikna nyembah ka Siturundul bakat ku soal sieun nagarana binasa. Kasugri kaum dangu. Urang tunda heula lalampahan Siturundul anu keur amuk-amukan di nagara siluman. Nyatana ngaranna Ratu Centring Keling anu aya di leuweung Baraksakan. Ayeuna urang caturkeun deui Ki Barong anu keur ngajalankeun parentah ti Ratu Centring Keling. Nyaeta rek nyokot Mbah Juhri jeung pamajikanana anu geus leuwih ti saminggu pikeun nyerahkeun wadalna. Jabati kitu sahubungan jeung ayana Siturundul anu ngajadikeun nagarana jadi harengheng, loba rakyat anu garering ngadadak, malah aya anu nepikeun ka parae sagala. Eta sakabehna alatan kalakuan Mbah Juhri anu salah ngawadalkeun jelema. Nu antukna jadi ancaman keur karajaan Ratu Centring Keling. Harita wanci janari leutik mitra. Ki Barong geus nepi ka hareupeun imah Mbah Juhri. Harita teh kabeneran pisan Mbah Juhri acan sare. Manehna keur andekak sila di jero kamarna. Dibarengan ku gelebugna angin anu patema jeung sora anjing anu babaung. Cilegedeug jirim Ki Barong geus ngajegah hareupeun Mbah Juhri. Sia jeung pamajikan sia wayahna ayeuna keneh kudu milup pikeun dijagrakeun ka payuneun Gusti Ratu saondahon. Ceuk Ki Barong bari nyanggereng nembongkeun sihungna anu ranggeteng ka Mbah Juhri. Mbah Juhri pohara ngagebegna sabab teu kanyahoan datangna ujug-ujug aya Ki Barong di hareupeunana. Nyanggakeun sembah pangabaktos Gusti. Isim Abah nyuhunkeun deui sarantoseun. Waretoskeun ka Gusti Ratu enjing mah pasti ku jisim Abah kasanggakeun tumbanya. Ceuk Mbah Juhri bari acong-acongan nyembah ka Ki Barong bakat ku hayang dipikarunya. Teu bisa sia. Daek tu daek. Ridho teu ridho wayahna sia jeung pamajikan sia ayeuna keneh kudu banjog galam aing. Geus waktuna jadi rakyat Gusti Ratu. Arti? Aduh, cing hawatos we atuh ka jisim Abah. Teu bisa. Make jeung jisim Abah sagala jisim kuring gitu. Kudu bener nyarita bahasa Sunda teh. Cacap nyarita kitu. Habek Ki Barong ngagebug sirah Mbah Juhri satarikna. Ulahek saharita keneh oge Mbah Juhri langsung ulahek teu inget di bumi alam. Satuluyna awak Mbah Juhri dipanggul ku Ki Barong langsung dibawa kaluar rek disetorkeun ka Ratu Centring Keling. Tapi teu lila oge Ki Barong ngurunyung deui, gubrag we awak Mbah Juhri digubrageun. Ai poho aing ari pamajikanana teu kabawa. Alah. Sanggeus manggul awak Mbah Juhri jeung awak pamajikanana mah. Belesat. Jirim Ki Barong langsung ngeblesat ka Jomantara. Iber mapak mega nyuruwuk lir heulang ruyuk. Kasugri kaum dangu. Teu kacatur di jalana. Harita Ki Barong geus aya di jero nagarana. Manehna ngarasa reuwas anu lain dikira. Sabab nempo kayaan didinya anu pasolengkrah ku wangunan-wangunan anu raruntuh.
Harita teka tempo aya rakyat na saurang-urang acan. Kaayaana karasa nyongkap panasna leuwih ti biasa. Ki Barong gura-giru muru karaton, barang sorog tetela di jero karaton ge sarua. Tihang-tihangna loba anu geus raruntuh pasoleng gerah ngayang di daluhureun ubin. Walah aya naon ieu? Naon anu geus kajadian di karaton ieu? Kamarana ari Gusti Ratu jeung Ki Patih? Ki Barong hatena jadi tagiwur anu lain meus-meusan. Wangunan sapangeusi nagara ampir kabeh raruntuh tur arancur. Eta sakabehna alatan petana Siturundul anu amuk-amukan ngagunakeun iteuk pusakana. Lakadalah cilaka ieu pasti pagawean Siturundul. Bisa-bisa beak rakyat sakabeh. Jeung dimana tu ari Gusti Ratu? Keur kitu ceuleugedeg di hareupeun Ki Barong aya anu ngajega. Taya liam ti Ki Patih anu tos ngontrol kayaan lembur-lembur rakyatna. Ari eta sanu dipangkul ku Anjeun Barong. Ki Patih tumanya bari ningali ka Bah Juhri jeung pamajikanana anu aya dina takhta Ki Barong. Si Juhri jeung pamajikanana panan Ki Patih, kula diutus pikeun mawa ieu dua manusia ku Gusti Ratu. Ari Gusti Ratu da ka mana? Tanya Ki Patih. Puguh kula oge rek nanya kitu ka Ki Patih teh. Kalahkah Ki Patih anu miheula nanya geuningan? Ya ka mana atuh? Naha aya kajadian naon ieu teh? Itu geura sapangeusi nagara nepi ka hancur jeung acak-acakan jiga kieu? Tanya Ki Barong ka Ki Patih. Ieu sakabeh alatan pagawean budak Turundul anu keur waktu ti heula teh. Rakyat oge loba nu barinasa. Gusti Ratu kumaha nasibna jeung teuing di mana ayana. Kula oge acan manggih laratan. Ceuk Ki Patih bari ngareret ka Bah Juhri jeung Ambu Sumi anu ngagoler luhureun taneuh. Eta teh si Juhri jeung pamajikanana geuningan. Tembal Ki Patih. Apanya nyisim abdi diutus ku Gusti Ratu pikeun nyandak ieu dua manusia. Sabab gara-gara manusia ieu Siturundul jadi amuk-amukan di negara urang. Teuh kula ge jaho. Da memang kulantaran eta budak Turundul lalu jadi bibit perwita teh. Nah manusia turunan naon aya ku sakti-sakti deui. Eta iteukna anu ngajantenkeun sakti mah Ki Patih. Da upami teu nyandak iteuk masih abdi oge moal ngejat. Kitu manyawi. Ceuk Ki Barong, jiga anu nyawe padahal pan manehna oge teu manggap mulia nyang hareupan Siturundul mah. Sanajan teu mawa iteuk oge. Jaba nyaritana jadi lemes deui ayeuna mah ka Ki Patih teh. Atuh ayu we ayeuna mah urang neangan Gusti Ratu bari nyetorkeun si Juhri jeung pamajikanana. Ceuk Ki Patih deui teu ngalobakeun deui nyarita. Terus we Ki Barong manggul deui awak Bah Juhri jeung pamajikanana. Satuluyna duanana laleumpang rek maluruh Ratu Centring Keling anu can kanyahoan di mana laratanana. Lebeng disaksra ka unggal suklak sikluk oge anu diteangan teh teu kapanggih tapak-tapakna acan. Nepi ka bosen Ki Patih jeung Ki Barong teh maluruhna oge. Maranehna reureuh heula handapeun tangkal caringin. Gubrag we awak Bah Juhri jeung pamajikanana digubrageun kana taneuh nepi ka ngagedebut sorana teh. Teu sirikna dibabetkeun atuh. Ngagawekeun sia kehet ka aing teh. Ki Barong kukulutus geuk diuk hareupeun Ki Patih. Kumaha atuh ari tos kieu Ki Patih? Ya bapeurih beuteung deui. Kila urang impleng heula Barong. Di mana kira-kira da Gusti Ratu teh ayana? Ceuk Ki Patih bari mencetan tarangna. Tekung silila pok Ki Patih nyarita deui. Karek inget ayeuna mah. Pasti Gusti Ratu keur nyumput ti Guharusia anu aya di tukangeun karaton.
Ayo barong, urang kaditu ayeuna kene. Ceuk Ki Pati bari cengkat. Atuh talalanda terus we Ki Barong oge cengkat tina diukna. Tuluy manggul deui Bah Juhri katut pamajikanana anu tadi ngajaroprak luhureun taneuh. Bral duanana laleumpang rek murugu harusia. Sakumaha anu disebutkeun tadi ku Ki Pati. Maranehna harita geus narepi ka eta guha anu disebutna Guha Rusiah teh. Lebah mana lawangna ieu teh Gusti Pati? Tanya Ki Barong bari luak lieu ka sakurilingeunana. Da memang teu katemtu aya lawang ku manehna mah. Lain oge Guha Rusiah atuh ari jol katemu ka. Ieu lawangna mah. Ceuk Ki Pati bari leungeunna nyurungkeun tangkal cau anu aya di hareupeunana. Dadak sakala eta tangkal cau teh ngagejlik ka handap, brai we di hareupeunana katempo aya lawang anu ngabulumbung tembus ka jero. Terus duanana arasup barang anjog ka hiji rohangan. Katempo aya hiji jirim anu keur sila jiga anu keur tapa mujasmedi. Si horeng Ratu Centring Keling mitra. Tapi barang serog nuduaan arasup kadinya mah Ratu Centring Keling teh langsung beentapok nyarita. Geus dibawa geuning si Juhri jeung pamajikanna teh Ki Barong. Sumohon Gusti Ratu. Ieu nyanggakeun manusia anu namina si Juhri sareng si Sumi. Bari cedok nyembah. Cuk bawa ayeuna keneh. Gancang ruang kerepes ieu dua manusia di tengah alun-alun negara Ki Barong. Ratu Centring Keling marentah ka Ki Barong. Unjung sumangga kaulanun Gusti Ratu. Ayeuna keneh parentah Gusti baja dilaksanakeun ku jisim abdi. Ceuk Ki Barong bari cedok di nyembah. Anggeus nyembah terus we Ki Barong ngagusur awak Bah Juhri jeung pamajikanana. Kuat kajejeritan Ambu Sumi mah. Kasugri kaum dangu. Ari Bah Juhri manehna teu bisa kukumaha. Sarua we manehna oge taya-daya pasrah kana naon rupa anu bakal ditibankeun ku Ratu Centring Keling ka dirina. Sanggeus anjog ka alun-alun terus Ki Barong ngagali taneuh. Ari Bah Juhri jeung pamajikanana awakna ditalian kana tihang listrik. Aya tihang listrik sagala di negara siluman oge geuningnya mitra. Saenggeus beres ningali taneuna, terus Ki Barong nyampeurkeun ka Bah Juhri. Wayahna sia jeung pamajikan sia ku aing rek di ruang kerepes sia. Geus cape aing nguruskeun sia teh goblok. Ceuk Ki Barong dibarung jeung nyentak ka Bah Juhri. Ampun. Ulah di ruang kerepes Abah mah Asep Barong. Abah teh hayang kene hirup. Goblok. Bakejeng nyebut Asep Barong sagala sia. Hayang dipikarunya nya. Moal bisa sia. Hukuman tetap dijalankan menurut undang-undang yang berlaku di negara ini. Ceuk Ki Barong. Tapi barang Ki Barong rek ngarau awak Bah Juhri katut Ambu Sumi. Teu kanyahoan. Hiuk ngadadak aya sambaran angin anu ngagelebug nepi ka eundeur taneuh anu keur ditincak oge. Barang geus leungit sora angin, Bah Juhri jeung pamajikanana nyaho-nyaho geus teu kasampak di tempatna. Katempo ku Ki Barong tadi aya hiji jirim di luhur keur hiber bari manggul awak Bah Juhri jeung Ambu Sumi. Kurang ajar. Saha nu kumaha wani nyokot si Juhri tina leungeun aing? Ceuk Ki Barong bari kleber manehna oge hiber mudag jirim eta makhluk. Akhirna mah kaudag oge ku Ki Barong, suku Ki Barong nyemprung rek ngajejek eta makhluk. Tapi belesat eta makhluk hiberna ngagancangan. Jauh ninggalkeun Ki Barong. Gelo sia ngajak kucing-kucingan ka aing. Ceuk Ki Barong satuluyna manehna oge nyemprung leuwih gancang batan samemehna. Akhirna eta jirim makhluk anu mawa Bah Juhri jeung Ambu Sumi teh awakna nyirorot turun ka handap. Celek nangtung dina lemah. Terus manehna tatanggahan ka luhur nempo ka pelebah Ki Barong anu harita keur nyemprung turun muru ka lebah manehna.
Antukna Ki Barong oge sakiceup geus nangtung ngabadegah hareupeun manehna. Ambekanana ngahegak menih huruha hareho. Ledak-ledak Ki Barong nyusutan kesangna anu ngagarajag mapai kana pipina. Geuning sia tunggul weling. Wawanian anu sia maling manusia tumbal mirik ratu aing. Ceuk Ki Barong langsung nyentak ka eta makhluk nya eta patih siluman oray anu katelah Ki Tunggul Weling. Geus wauh tiba heula Ki Barong oge ka eta patih oray teh ngan wauhna oge wauh musuh kabuyutan lain wauh babaturan. Kula mangan sakadar kautus ku Ratu Kula, pikeun nyongkot ieu manusia. Sama ieu manusia ngabogaan perjanjian jeung Ratu Kula. Jadi nyawanya ge hak Ratu Kula. Ceuk Ki Patih Tunggul Weling ngajelaskeun ka Ki Barong. Udah wae nyarita teh sia. Eta dua manusia geus jadi milik ratu aing. Dasar siluman oray pengecut. Ceuk Ki Barong, kituna teh bari sakilat ngadorongkeun dua dampalegeuna ka lebah Ki Barong. Wush, wush. Gulungan seuneu tina dampaleungeun Ki Barong nyamber kana awak Ki Tunggul Weling. Tapi Ki Tunggul Weling oge lain siluman atah ku elmu panemu jampe pamake. Gobrag awak Bah Juhri jeung Ambu Sumi anu tadi dipanggulna dibabetkeun ka gigir. Leungeunna gentak didorongkeun mapag ajian seuneuna Ki Barong. Belesat. Gulungan haseup hideung ngabelesat mapag gulungan seuneu Ki Barong anu geus nyampek rek ngahuruk kana awakna. Duar, cilebur. Kadenge sora dua kakuatan gulungan seuneu bantrok nimbulkeun sora mata katorekan pikeun anu ngadenge. Sasatuan anu araya di tempat eta oge kuat kapaburisat lalumpatan. Monyet pating cerewet, lutung turung-turungan ngan surili anu seserian teh. Kabeh sarieun kabarerang kuno keur ngadu kasakten. Lumayan aya kamajuan geuning kabatu sia teh pati oray kadut. Tapi ulah waka bungah deuleu. Yeuh tampadan ajian aing anu panghebatna. Anu bakal ngarungkadkeun awak sia. Ceuk Ki Barong bari ngapura kana beungeut Ki Tunggul Weling. Harita tina sungutna kaluar ribuan jiri makhluk anu rupana sarua jeung manehna. Kabehanana ngangser gnarajang ka Ki Tunggul Weling. Mireungeuh kitu mah. Ki Patih Tunggul Weling oge reuwas. Sabab karek nyaksian ayeuna Ki Barong mibanda ajian sarupa kitu anu katelah Aji Sukma Sewu. Hiji ajian anu ngajadikeun wujudna jadi bisa ngalobaan nepi ka mangrebu-rebu. Ki Tunggul Weling jadi bener-bener kewalahan. Teu sempat metakeun ajian-ajianna ukur bisa ngagiwar-giwarkeun tina panyerang lawan anu mangrebu-rebu seperti kitu. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kitu urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan awilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.